tuh cek aing malalaunan mau mobil teh. Mota. Bah aing akan manggur kemana ya aing ya? Aing butuh duit ya. Aing giliran ditagih cek aing sok kalakang ngaleungit. No aing teh butuh ti kamari ngomongna isu kusak isu wae. Aing giliran diteteangan eueuh wae. Nah kemana nya? Tuh, aing lieur ya. Awewe aing nungguan di warung. Sedangkan aing tuh boga duit 1.000 aja. Cuma kudu nangan cara kumaha carana aing menang duit ya mah euy. Ah, kayak sok aya milikna. Pusing usaha mah. Aing tahu. Mohon yang antosan sekedapnya. Mohon ka kadinya. Oh, saya yang. Hah? Manis di mana? Mana nempo Mang Nur tuh? Mang Nur. Hah? Naon yang Mang Nur mana? Enggak perlu. Naon? Tuh enggak perlu nempo tuh. Aya Mang Nur mah di bed itu. Naik Mana? naon maneh? Naon? Di bejan aya perlu. Heuh, perlu teh kudu pararugo set teh perlu naon? Atuh sia mah teh kudu apa tinggal bejakeun we di mana jalan mana? Ribet pisan sia mah. Kudu bebeja tuh. Naon di sana kudu bebeja ka sia aing. Dibejakeun bisi sorang teh rek sadis ka Mang Nur ku aing mau dibejakeun di mana-mana. Sadis kumaha ai sia? Heuh bisi. Bilagi aing mah pira nanyakeun di mana aing nyampeurkeun ka ditu ka Mang Nurna. Mun bade naon? Lagi duit. Tapan ku buai kitu mah. Di mana enak? Aya polisian kok. Hah? Ai sia can acan di sana komisi. Pan panggih ge acan aing jeung Mang Nurna. Ya pan acan metak neangan ge meureun can panggih. Gede utang mah. Uti kayak utang nama tuh lumayan jeung jajan-jajan we mah. Sila. Saminggu ngomongna 2 poe ayeuna ge saminggu. Cai ge. Kurang sodako teu daping maneh mah. Nah nyebutkeun kurang sodako kumaha kunyu? Heuh atuh matak Mang Nur hese bayar ge manehna kurang sodako eta teh. Ai sia nyebutkeun kurang sodako naon kunyu? Ji sok we pikirkeun. Emang aing lamun misalkeun sodako kudu bebeja ka sia? Hah? Ciri teh Kurang sodako. lamun maneh sok sodako moal ngambek ku aing disebutkeun karena sodako ge. Ya, bisi teu percaya heuh maneh. Alusna sodako. Hareupeun aing tuh lamun aya saha awewe atau saha di warung jeung jajanan gimana. Akara percaya aing maneh. Aing ge osok sodako mah atuh sia teh kudu dibejaan. Kan aing mah tara bebeja. Masa minta bebeja aing mah dipira ge nempokeun bener teu gitu. Sok geura tempokeun ke Mang Nur bakal kapanggih. Ini sabaraha kali nagih ke Mang Nur? Karekinan karek ayeuna pan can papanggih ti kamari geunang ge saminggu teu papanggih. Heuh, panjalir janji Mang Nurna. Eta teh kulantaran maneh teu sadako. Mun sadako mah ayeuna ya ke warung jeung urang. Tah lamun aya nu di warung jajanan sabaraha we mah. Serius urang mah. Sia mah lah. Dulu. Bisa mah. Setan macam aing. Nah, on di wae sia mimilu ka aing. Di aing mah ngabejaan ka maneh. Aing mah bener ieu mah. Bener naon aing teu lagi naik nyangan Mang Nur. Apaan ambelan kan perjalanan maneh sebenarnya mah kitu urang mah. Perjalanan naon? Naik lagi. Tinggal sebutkeun Mang Nurna di mana ulah coba bebeletekan. Mang Nur mah aya di ditu kok ditukur. Kan lamun maneh aya ka ditu teu sodako angger ini pese anakna. Ai sia ngurus-ngurus wae sodako. Maksud sia naon? Si aya mah butuhan cuma teh bere heula. Ini bakal gampang rezeki. Serius aing mah. Ih, teu percaya. Geus teu percaya mah aing mah. Emang Nurna di mana? Dicukur di ditu. Jung. Aya ke di warnaan buukna kayak api-apina teh beak duitna teh ka maneh teh geura. Moal jauh. Yo milu atuh. Ti tadi cai aing mah tara bohong. Ayo picuran mah teh. Maneh teh ulah sok pelit-pelit pokona mah. Jadi urang teh ngaluarkeun saeutik genan teh. Ambelan teh urang. Hah? Itu aya awewe.
jajanan sok. Tes di mana teh? Ongkos. Kerjajan teu bogoeun duit. Hiji-hiji Aing na nu kieu mah tuh sodakohan pasti ku aing kudu dikerjaan kita kunyuk. jauh jog. Cing urusan aing ieu mah sia mah ngedog dia. Kuan dia masuk duluan. Aing sodakoh heula. Anjing. Gak apalan dari Cikipli. Tahu aing. Aing kudu nyebut heula ieu mah euy. Rasa kapanggihan. Nalira wae. Penggunaan juga aman. Jamong. Mane ka masawina. Balik kulon. Pesan Jalmi, mana beri dijemput, tapi dinami. Pesan jalminya. Moal eta meureun moal datang meureun jalmina ka dieu. Ih, besok gitu aman. Abi kecampur. Terus lami di dieu Hanya 2 jaman. 2 jam. Satu beli bade jajan naon hoyong naon cik yang dapet tuh. Ih, nula rasaan. Serius? Ambil lapar. Apa? Mau kan pesan naon we hoyong naon. Ambil ke pami dibayar. Oh, magas, Pak. Mohon. Sok hoyong naon we kita. Kapan pami ke dibayar? Itu. Keuneu lah. Sina pinuh heula jajanan ha. Karek kayak aing bijil. Sok tindakan we teh. Apa ya? Ibu sabarahan Bu sadayana Bu? 100. 100. Gampil. Sok tuang bisi lapar Abi teh mah. lapar, ikan gua di bumi anya hatur nuhun. Oh. Pager ate ih. Siap. Sering-seringnya pendak sareng Abi. Oh, mohon. Nah, balanja naon wae ini 100-an ya. Ibu mangga ya artosna. Ah. Sok tuang teh. Sama kurang deh. Moal abi matas mam. Ah, sepura-pura. Moal abi mah. Enak. Sok teteh wae. Aduh. Alhamdulillah waras. Warek teh. Sok atuh. Kita mau di bumi ya, Mak. Mohon. Atuh lamun eta mangke dianterkeun we ke ku abi. Atau jajanan ya? Ih, ayang teh lama banget dari tadi aku nungguin udah hampir 2 jam. Ya pan aya perlu heula. Aku dijajanin sama paman ini. Ha, nuhun. Oh, insyaallah rezeki maneh bakal lancar. Bisa ya? Kabogo urang lah. Ya, sok ayeuna Mang Nur aya di ditu. Keur dicukur. Tah, mana langsung ka ditu we. Insyaallah langsung bayar. Moal jauh sorangan geus sodako. Ayang seueur masar jajanana. Alhamdulillah pinun sareng dieu. Li nuhun heeh. Sorangan bagja bener. Sok langsung we ka ditu nya. Ah, nuhunnya di kanton. Atuh nu Ya. ikhlas ngridanya. Urang maek mulang we nya. Ayo, sayang. Karunya ieu. Ayo yang. Ayo. Tuh alhamdulillah ya. Ayo dadah Pi. Yang monyet kita tadi nyebutkan kita aing sodako teh kita nyodakoan awewena si kunyuk anjing aing ketipeng si setan kunyuk anjing coba 100.000 nih anjing si kunyuk aing Bu bangga Bu anjing dasar anak dajal monyet aing ketipeng geus apa si kunyuk masuk nengan we picungureun cek aing teh. Jeung percaya di aing teh. Si setan bukan aing teh. Awemena goblok teh. Mana ku aing dijajanan 100.000 deh anjing. Aduh mentang-mentang we si kunyuk. Hah? Dasar setan cek aing geunan. Mang Nur ka mana di aing. Jalma beki salah tres cek aing geunan gawe. Ayo, Yang listrik di jogedan. itu